Di samping saeutik tapi cukup bisa dipakai ibadah ka Gusti Allah. Urang boga duit 1 juta lamun barokah kurang dihitung 500 di ka masjidkeun 500 jang imah tangga urang eta ngaranna barokah bisa ditujukeun ka Allah neangan ridho Allah. Urang boga sangu mahi 10-aneun urang bismillahirrahmanirrahim dahar aya sesana bikin ka fakir miskin eta ngaranna barokah. Di samping eta sangu-sangu jeung makanan-makanan anu asup ka jero beuteung bisa digunakeun pakai ibadah ka Gusti Allah. Eta bisa teger salat ge, eta bisa teger maca Quran, bisa teger maca sholawat. Nah eta ngaranna makanan anu asup ka jero barokah. Iyalah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh.